Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan anu soleh-soleha kumaha damang? Alhamdulillah sae pangestu. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa patepang deui nya tangtosna di pelajaran basa Sunda. Wah, teu karaos dinten ayeuna teh atos lebet ka week 11 atanapi minggu ka 11 nya. Yuk sata acan diajar urang sasarangan ngaos basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman yang soleh dan soleha, alhamdulillah nih Misati bisa bertemu lagi bersama teman-teman ya. Tentunya di pelajaran bahasa Sunda. Kali ini Misati akan menjelaskan warna-warna dalam bahasa Sunda. Tangtos rencangan sadayana atos pernah diajar di tema anu K2 ieu teh di semester 2 teh ngeunaan benda-benda anu di langitnya. Aya naon we? Aya panontoe, aya awan, aya buludug, terus aya naon deui? Terus aya katumbiri. Nah, saanu pernah ngadangu naon eta katumbiri? Katumbiri teh nyaeta pelangi. Wah, pelangi itu punya banyak warna ya teman-teman. Nah, nanti kita akan sebutkan satu-satu warna-warna pelangi ya. Tentunya teman-teman juga sudah tahu ya, pelangi itu punya 7 warna. Mejiku hibiniu. Wah, pasti sudah tahu ya. Nah, nanti kita akan sebutkan warna-warnanya dalam bahasa Sunda tentunya ya. Dan Misati akan tambahkan juga nih video di selanjutnya, yaitu tentang ngaran-ngaran warna juga ya dalam bahasa Sunda sebagai video tambahan. Nah, teman-teman, coba siapa yang tahu warna merah? Bahasa Sundanya apa? Saha nu terang sok? Merah. Naon merah teh? Wah, hebat. Aya nu ngajawab beureum. Leres, merah teh beureum. Terus aya oge kuning. Cobi upami kuning naon? Ye, pinter. Koneng ya. Terus aya nu terang warna orange. Orange dalam bahasa Inggris ya. Oren dalam bahasa Indonesia. Pami bahasa Sundana naon ya? Cobi taroskeun ka aya bunda. Naon jawabanna? Ih, leres pisan. Oranye. Oranye itu orange ya. Nah, ada lagi apalagi ya warna dalam pelangi? Tadi ada merah, kuning, hijau. Nah, siapa yang tahu bahasa Sundanya hijau? Apa? Hejo, leres. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Misati jadi nyanyi. Oh, biru. Biru apa ya warna biru? Biru upami dina bahasa Sunda tetep biru nya. Tah eta sababaraha warna anu ku Misati sebatkeun dina warna-warna pelangi. Insyaallah rancangan sadayana tiasa milarian deui nya. Cobi taroskeun ke ayah bunda, kinten-kinten terang teu nya bahasa Sundana dina warna-warna pelanginya atanapi katumbiri. Katumbiri teh pelanginya. Tah, eta panginten pengantar ti Mistati. Insyaallah teman-teman ke tiasa nyakseni video anu kaduanya. Tugasna tong hilap kerjakeun di weekly handout 11 bahasa Sundanya. Kitu panginten ti Mistati. Yuk urang tutup ku hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the Lord of the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya.